مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقرآن علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيد العرب والأجيال وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ilmi faridatun ala kulli muslimin. Al-hadis wa qala aidan la yuqbalu salata ahadikum idza dasa hatta yatawaddu. Al-hadis puja sinaran syukur hayu orang sanggapun Allah yang maha syukur. Salawat beserta salam mudah-mudahan curah limpahkan kepada orang sadayana demikian orang sadayana anu mengikuti aturan medan ya Allah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah orang sadayana ayeuna karena masih sudah mengejar sedang alirantun orang biasa melaksanakan perintahan Allah Subhanahu wa taala nyata tawassul ini. Mudah-mudahan lengkah sareng tepatna panangan orang sadayana masih dicatat ku malaikat mungkin jaga apa orang sadayana yakni dituliskan itunya anak kehadiran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sadayana orang lainnya dari tadi dikorek. Alhamdulillah kamari parantos mengingatkan dina masalah syarat sahna susuci nyata ke kamari Islam tanggi bari ulah aya nu ngahalangan cai kana antarna kana kulituran wa saelan jeung eta cai teh kudu muncul dina kulituran jeung deui caina kudu cai anu mutlak yakni cai anu suci dimuntikeun. Kamari parantos cai teh dibagi opat. Aya cai teh cai suci dimuntikeun, aya cai teh suci ya bisa diangge suci ngan mampu hukumna, aya cai teh suci biasa dieureum tapi teu biasa dicikeun anu sebetkeun cai mustakmal. Anu kaopat aya teh cai najis. Kamari parantos diingatkeun. Nu salajengna hadirin sadayana simkuring bade ngingatkeun dina masalah tayamum. Kamari dina masalah wudu parantos ayeuna urang ngingatkeun dina masalah tayamum. Ari anu disari tayamum teh aya dua ngaran tayamum teh. Hiji menurut lugah, kadua menurut istilah. Kumaha cenah ngaran tayamum menurut lugah nyaeta kadar-kadar ngamaksud nya. Kadar-kadar ngamaksud eta ngaran tayamum cek lugah. Cek urang teh geus beres mingguan engke mah balik ka imah teh kalau mau pada hujan aliran ieu mah arek ngorek we jeung budak. Itu bari malam Jumat bejana cenah ieu ngorek jeung budak dina malam Jumat mah sarua ieu ngabulu jauh di 70 gitu nya. Nah, daripada ke Palestina balik ka itu ge tentu bisa maehan. Orang kerja itu orang berupaya gitu macam mending cenah itunya jihad teh ngaharaya mengulang. Nah eta teh sami ngamaksud eta teh tayamum menurut lubuk. Atanapi cenah boro-boro
semingguan dari hujan kieu bari aliran arek sare boro-boro hayang melek teh budak kitunya urang ge capek cenah terus disawah sami eta ge pokona mah sakur-sakur ngamaksud mangka eta ngaranna tayamum menurut hukum. Nah, tayamum menurut hukum mah teu biasa dipake hukum. Naon sababna? Sabab makna menurut hukum mah lebih umum daripada makna. Naon atuh aran tayamum menurut istilah, aran tayamum menurut istilah mah nyaeta ngantolkeun nya atawa ngusapkeun taneuh kana wajah jeung leungeun gaganti dina leungeun. Ya, eta aran tayamum menurut istilah. Ari syarat sahna ngalaksanakeun urang tayamum teh saur musannif wa malam yajid al-ma'a wa man lam utawi sapa wong lam iku lam yajid ora nemu ieu man al-ma'a timbani. Di antara nak syarat nak urang bisa ngalaksanakeun tayamum teh urang teh neangan cai kaditu ka dieu teu wangi. Ini ka sungai saat, ini ka sumur saat, ini ka cibui saat. Neangan cai teh teu wangi, mangka meunang urang ngalaksanakeun tayamum. Nya, ngalaksanakeun tayamum. Itu sebab teu aya cai. Au kana yaduru al-ma'u atawa aya cai mah. Nah yaduru al-ma'u na eta cai teh mata ngamadarakeun kana diri urang. Contoh urang teh nyeri sampean atau nanti nyeri suku anu belah katubu. Cek urang teh kayu mundura cenah ayu urang periksa ka dokter da geuning nyeri suku teh cek. Urang ini hayu cenah tuh periksa ka dokter ka pawedis berangkat ka pawedis. Dibayar ku pawedis cek pawedis tanya obatna ngan syarat cenah bapak. Ieu bapak jarak saminggu sampean bapak ulah kakeunaan ku cai. Lamun sampean bapak kakeunaan ku cai mangka bapak teh bakal lumpuh. Berarti eta cai teh mata ngabadarakeun kana dirina. Berarti tah eta teh meunang gantian we nuju urang teh ku ngalaksanakeun tayamum. Ulah lempeng mah deka temenang gitunya temenang percaya deka sholat moal ulah gitu moal itu na sholat ya kayak gitu akan api geuninganan dina sapina mah aya ditunya dina sapina mah aya cenah cai mah nah ulang teh cum hawodo boga teh sana emet-emetna pas kurang rek ngalaksanakeun wudu ku eta cai jor teh aya hayawan anu dimuliakeun ku Allah nya anu dimuliakeun ku Allah naon hayawan anu dimuliakeun ku Allah domba sapi nya hayam tah urang terek wudu ku cai ngan saenak-enakna cai teh wudu pas urang teh dipake wudu jor teh domba anu minum nepi ka eta domba lamun teu dibikeun cai urang ka eta domba maka domba eta bakal paeh banget ku aya minum mangka meunang cenah eta bikeun cai karona urang mah ngalaksanakeun dina dadian supaya kan syaratna tadi kudu hayawan anu dimuliakeun ku Allah. Naon cenah aya kitu hayawan anu teu dimuliakeun ku Allah? Aya wae taronin sitatun dina satina. Aya genep. Mana cenah anu genep teh? Tariku salat. Jalma anu sok ninggalkeun salat. Nah, urang terek wudu dina emerna saenak-enak do teh jalan aya minum cenah bos nanti cai aya minum teu kuat nepi ka gitu mak eta jalan mati geus kanyawa ku saraya tonggoling kolot budak leutik geus nyaon si eta mah salat geus atawa sakali Idul Fitri nya atawa sakali mangka eta cai ulah dikeun kanena elun adakeun nya tah iku salat nya eta jelema anu sok ninggalkeun salat mas nya angkiran ayeuna nama niatkeun salat teh terasa kusimpulin asa terus itu pokok diri sandi mah duka ke diri sandi ka aduh penasaran tepat kapungkur emut di Banten pulang ngan tegaduh ongkos pas nalaton karencan di mana di Tangerang kenal di bangunan dan itu orang bergawe ngajak ongkos kali we cenah daya alamatna berangkat ke kali nyaan di bangunan tapi teh itu orang jati kumpul
Oh, tetangga sini. Eta ngasim abdi jarak 2 minggu ngalaksanakeun sholat mundur di kamar. Baik urang isin batur bener isin ya teu buyukeun batur. Mina batur sholat, urang sholat isin eta udah gitu. Akhirnya orang-orang ngumpul ke jaman kasih kena kejangan yang tidak. Jadi yang dimaksud urang ya masih abdi netepkan ka ngumpul era batur sholat itu orang maksakeun da urang era menuju di sana era maksakeun satna ka nyebut ya pengalaman si Nabi. Nah eta si Nabi lamun cicing sabulan dirinya sejarah orang gitu. Oke selek. Ka eta teh urang teh nya nandakeun urang kudu syukur. Urang ge buah-buah urang ge aya di tempat itu mah buah urang oge kitu. Tapi urang mah dipilih ku Allah Subhanahu wa taala sok sanajan urang hujan aliran bisa ngaliung tempat yang mulia. Urang teh kudu syukur alhamdulillah urang teh dipilih ku Allah bisa ngalaksanakeun ibadah. Batu macam kudu kitanya. Nah jadi urang digawe kahadian teh ulah sombong ku diri urang teh digerakkeun urang ngalaksanakeun ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Minta tariku sholat hiji jalan mak ayahna kudu jalan mak anu sok ninggalkeun sholat teh eta hayawan anu teu dimuliakeun ku Allah. Nu kadua wazanil musonu nyaeta jalma anu ngalaksanakeun dina muson. Nya lamun aya jalma ngalaksanakeun dina muson tah eta teh jalma teh nu kitu teh hayawan anu teu dimuliakeun ku Allah. Dibandingkeun jeung doa mesti keneh mulia keneh. Wal murtadu nutanu katiluna nyata jalma murtad nya cara kamari kapungkur terus dijalankeun murtad mah rek murtad patekanan seperti keun mamam ka Allah atau murtad ucapan seperti keun di antara ngucap ieu cenah aing we hirup di agama Islam teh menikeun hese duit lamun aya jalma kafir bayar duit 100.000 we bari syaratna ditamilu ka agama menana cenah deui ka milu ka agama menana. Sok sanajan eta omongan di tubuh beliau hari terakhir yang manehna murtad nya atanapi murtad lampah sujud kana katekong mah pokona mah rek murtad ucap atanapi murtad teka kata murtad lampah eta sami nu kitu hayawan anu teu dimuliakeun ku Allah nya wa qabil hadiu kafir anu merangan nya kafir anu merangan eta sami hayawan anu teu dimuliakeun ku Allah. Wakal berkukur anjing anu galak, anjing nu galak itu dimuliakeun ku Allah. Berarti menurut anjing nu galak mah masih kayak dimuliakeun. Gitu. Jadi di tarang-tarangna gitu jalma teh jalma anu ngadulungkung dibandingkeun dengan mudah enak di tarang-tarang gitu teh. Wal injil terakhir anu kagenep nyata hayawan anu teu dimuliakeun ku Allah teh nyaeta babi. Tah pokona mah nu genep eta ulang ulang boga cai saener terus ulang rek ngalaksanakeun wudhu datang makhluk anu genep eta cai kamilikeun pake we wudhu urang nya eta aya cairna kitu nan matang ngabadaratkeun kana di urang meunang urang ngalaksanakeun tayamum nya tayamum. Oke saterasna ba'da duhuril waktu ngalaksanakeun tayamum kudu tos asup atanapi lebat kana waktu. Seperti kan orang rek ngalaksanakeun salat zuhur, urang rek ngalaksanakeun salat zuhur, terus urang rek ngalaksanakeun wudhu aya cai, tah mangka urang tayamum ngan wayahna tayamum kudu tos lebat kana waktu zuhur. Nya, kemudian urang rek ngalaksanakeun salat zuhur tayamum jam 11 kan lebat kana waktu zuhur, mangka teu meunang tah kitu nya. Jadi ngalaksanakeun tayamum mah kudu tos asup kana waktuna. Oke, tayamum mah nan saukur sapadueun. Ya, sok sanajan urang tengah ngalaksanakeun pembatalan tayamum, tapi urang eta tayamum ulah geus dipake kana sakali salat fardu seperti salat zuhur, maka urang rek ngalaksanakeun salat asar teh wayahna urang kudu tayamum deui. Ya, ribet tayamum. Terus wajawalin najasati itu ngilangkeun atanapi ngalengitkeun heula najis anu aya dina badan urang. Terus lama alipatil kibrati ya, jadi kalau tayamum mah teu sembarangan mali, jadi kudu nganyaukeun kana kiblat. Jadi kurang melaksanakeun tayamum itu pada kiblat tanggal ya tayamum mah tanggal jadinya nah. Terus biturafil khalisin
Qaulin lahu bubarun fil wajhi waladini yuratibuhuma bidor bataini binyatin. Terus itunya syaratna kudu naon kudu taneuh anu nyucikeun ulah taneuh anu mustakmal bari cina taneuhna anu ngebul. Lamun dikira-kirakeun taneuh pasletat teh maka eta taneuh teh kudu dipoe heula tutuan nepi ka ngepul nya nepi ka ngepul. Terus usapkeun kana wajah 2 kali, kana panangan 2 kali, leuwih tina 2 kali, lamun walatra ku 2 kali, gitunya leuwih tina 2 kali, sana 2 kali ge walatra, nah 2 kali aman gitu kali. Maka ku guna bari nganggo niat, gitunya bari nganggo niat kumaha cenah niatna nah sami cenah nawi kropal hadasi asuri henteu, kumaha atuh niatna nyata nawaitu tayamuma listifaati pati sholatinya niat abdi tayamum itunya karena itu nyuhunkeun diwenangkeun sholat fardu eta sahuna urang dipake sholat fardu jeung ngalaksanakeun sholat sunnah. Atanapi cenah aya yang niat anu leuwih umum cek ulama kumaha nawaitu istifaati muktakirin ila tuhdi niat abdi itu nyuhunkeun diwenangkeun migawe ibadah anu butuh kana suci sa eta mah dipake maos Quran dipake tawaf nya jeung itu tah praktek nama da can ngalaman gitu kan guru sok nyaroskeun teh taneuh teh anu suci asupkeun atanapi wadahan kana baki nya kana baki terus panang urang antelkeun kana taneuh main dina baki terus ucapkeun kana komenteun bari nganggo niat entosna kepruk-kepruk ulah sampai ka taneuh murduwi ka ieu upah wudu kana ieu eta taneuh anu dina baki teh jadi mustahab nya eta kitu dina masalah itu tayamum. Terus ari pembatalan tayamum aya sabar hiji, ari pembatalan tayamum aya 3 nya, aya 3 pembatalan tayamum. Mana nomor kahiji pembatalan tayamum teh sakabeh perkara anu mata ngabatalkeun kana wudu mangka tayamum dibatal. Seperti ke urang tos tayamum atau seperti ke urang tos ngalaksanakeun wudu abdas dikai biasa. Budak diri canggih tepan dur teh tawar angin tina bujur teh karena itu bakal wuduna maka sami tina tayamum ge batal nya atarapi urang tos ngalaksanakeun wudu budak diri paantos kulit teh jeung awewe mahrom bari geus gede bulanana tah eta ge batal wuduna sami tina tayamum ge batal. Pokona perkara anu mata kabatalkeun dina wudu maka tayamum ge sami batal nya. Oke, nuka duana anu mata ngabatalkeun kana tayamum teh nyaeta itu ningali cai samemeh ngalaksanakeun salat. Urang teh nyahan tapi wuduna tapi tayamumna karena teu aya nya lain karena mata ngabatalkeun kana dibulah lain mata ngalaksanakeun tayamumna karena teu aya cai. Wah, urang teh nyangan teh hese ngalaksanakeun tayamum. Pas saya laksanakeun tepan dulu teh hujan ada kurang teh warga di laksanakeun dulu tiris pas nus dari tayamum salat teh ada itu tinggi eta bisa salatna sabab lamun urang satu acan ngalaksanakeun salat terus ngan nyucikeun aku tayamum maka datang waktu hujan teh otomatis tayamum batal jadi yang di urang kudu percaya nya kudu percaya tah gitu. Oke, itu bisa ngabatalkeun kana tayamum teh nyangka aya cai kumaha urang teh tayamum karena urang geus cai tayamum geus tayamum pas arek salat teh menampil kadenge aya salat cai di urang cek urang teh buat di lebak teh aya cai tah eta batal langsung otomatis tayamum nyangka aya cai di tempat maka eta bisa ngabatalkeun kana tayamum. Kumaha cenah lamun urang teh geus ngalaksanakeun salat nya tayamum geus beres tayamum langsung ngalaksanakeun salat aya geus salat teh hujan nah aku balikan deui salatna atawa susucina tapi kumaha tah cek ulama eta mah tafsir lamun urang sebagai kanu ngalaksanakeun tayamumna urang teh tayamum nya sing abdi tayamum ieu tayamum pernah beres tayamum langsung netekan tos netekan hujan
Nah eta mah tapi lamun sim abdi netepan mukinin jadi di tempat pribadi maka eta mah batal bayana kudu ngalaksanakeun wudu netepan deui. Nah lamun sim abdi teh berangkat di dekat Cianjur pan di Cianjur erek ngalaksanakeun netepan teh wudu teh cai kawan teh si abdi teh langsung we tayamum geus tayamum langsung netepan geus netepan teh nur teh aya hujan mangka eta mah teu sedang ngalaksanakeun salat teu sedang ngalaksanakeun wudu deui eta mah musafir tos eta mah kenging ieu nya teu batal tayamum. Jadi lamun urang mukinin batal tayamum. Nah lamun aya hujan datang cai dina eta waktu lamun geus waktu mah henteu naon aya dina eta waktu. Ya, lamun musafir mah eta mah kenging terkadang dipilihan. Lamun katiluna anu matak apatalkeun kana tayamum teh nyaeta murtad. Dan tadi murtad nama rek murtad tekad, rek murtad ucapan, rek murtad lampah eta sami maka ngabatalkeun kana tayamumnya. Hadirin sadayana itu masih kena yang liur gitu. Untuk siapa yang terjadi, insya Allah mungkinlah di paling depan. Tapi puluh di lawan pernah begini. Jangan kira melakukan apapun tenan disuruhkan. Mobil ayat terusan si mati anu lepas kita masa olah kaburan si mati. Kalau elasna kita masa Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum.